medar deui, ngahanca deui, tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku pidangan Dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun tiga lura 101,5 FM Radio Dahlia. Dina jejer carios Si Konceleng Wilujeng ngadangukeun. Dahlia kamari Nyai Garniti sareng si Konceleng parantos adu hareupan pikeun nangtukeun saha kinten-kintenan anu dijaya nalika adu jajaten. Nyai Garniti atarapi si Konceleng urang lajengkeun putus si Konceleng tanding titisan siluman karya Bagus Respati. Harita si Konceleng jeung Nyai Garniti pada saya gadiri. Dua nanap pada ngawangun pasangan geus ngamimitian ijen jajaten pikeun mastikeun saha anu leuwih punjul elmuna di antara eta dua jalma. Nyai Garniti nangtukeun sikepna pikeun miheulaan maju narajang kanu jadi lawan. Gerak panarajang Nyai Garniti kawilang cepet, malah geus teu asa-asa deui dina ngagunakeun tanaga lapisan marengan panarajang. Si Konceleng jeung Nyai Garniti jirimna ting jorelat ting kolebat saking ku cepet-cepetna gerakan anu dilakukeun ku eta dua jalma. Jirim anu keur tarung dan upama kalangkang anu silih samber silih sabat. Duanana memang geus tepi kana tahapan ilmu puncakna masing-masing. Antukna bantrokan kakuatan dina geter tenaga lapisan geus teu bisa disingkahan deui. Dua badan ting barang kieu mundur ka tukang sababar lengkah. Tuak das, geruk tuak das. Banggak, jajag. Nyai Garniti jeung si Konceleng pada marancukeun deui tangtunganana masing-masing. Sro, Nyai Garniti netep seukeut kanu jadi lawan bari ngomong sorangan dina jero hatena. Si Konceleng memang lain lawan enteng. Si Konceleng memang lawan anu lumayan berat. Kekuatan tenaga lapisan si Konceleng salapis-lapis dihadapan ai. Kitu oge kacepetan gerakna. Ayeuna aing ngarek nyoba ku ilmu saptaraga. Bisa henteu si Konceleng mungkulanana atawa sarua bae siga waktu katukang. Nyai Garniti meuremkeun panonna arek ngagunakeun ilmu saptaraga. Ningali kaayaan jeung pasangan badan anu jadi lawan siga kitu si Konceleng langsung surti yen Nyai Garniti rek ngagunakeun ilmu saptaragana. Nyai Garniti geus make deui ilmu saptaraga ieu. Eueuh deui carana ieu mah pikeun ngungkulanana. Aing rek nyobaan deui ngagunakeun ilmu pancabraja tunggaling alam. Si Konceleng pancuh nangtung ajeg tanpa pasangan. Dua leungeun disadakepkeun di luhureun dada. Sapasang panon dipeuremkeun. Ningali kayaan saperti kitu.
Tujuh orang jirim Nyai Garniti harita maju narajang meh bareng. Si Konceleng ngabentakeun panon, sapasang leungeun si Konceleng disurungkeun ke hareup dina geter kakuatan ilmu puncakna. Bantrok jeung kakuatan panarajang Nyai Garniti. Balukar kajadianana memang hebat. Harita kadenge sora bantrokan dua kakuatan sanajan sapasang leungeun acan patarema. Juga tuang, dua sengkang, juga. Balukar tina bantrokan kakuatan puncakna ngajadikeun si Koncelengnya gitu deui 47 jirim Nyai Garniti padating jarengkang katukang. Meh bae si Konceleng rubuh ngabebengkang upamah teu terus ngajaga kasaimbangan badana. Ngan untung si Konceleng masih kene mampu ngajaga kasaimbangan badana. Sedangkan 47 jirim Nyai Garniti ngegedebut maring lemah teu bisa hudang deui dina waktu harita. Ayeuna jirim Nyai Garniti tinggal 3 deui. Srong harita katingali 3 jirim Nyai Garniti anu geus pada saya gadiri. Netep seukeut ka si Konceleng bari telila terus nyarita deui. Ilmu Pancabraja Tunggaling Alam memang hebat. Kawilang ilmu anu pinunjul ciptaan Eyang Bongkok. Nyataan dika memang pawaris tunggal na Konceleng. Ngan diri kuring moal make kudu seber nying harepan kekuatan eta ilmu. Orang juga kaget si Konceleng ngadenge caritaan siga kitu teh. Si Konceleng tetep seukeut ka Nyai Garniti bari terus tumanya. Nah Nyai bat apal kana ilmu pamungkas kuring. Oge nah apal kanu jadi guru. Sia benerna Nyai teh saha ieu teh? Ayeuna mah geus dongrea teh tanya saha kuring sabdarna Konceleng. Hayo keratatan deui Konceleng. Jorelat, jeng. 3 jirim Nyai Garniti meh bareng luncat maju narajang. 3 jirim Nyai Garniti anu ngajorelat luncat jirimna ngalayang harita dipapag ku si Konceleng anu sarua jirimna ngajorelat luncat mapag panarajang 3 lawan. Bantrokan kakuatan anu ngandung geter kakuatan tanaga lapisan sapinuhna lumangsung dirakayan 2 badan anu ngalayang. Kadenge sora anu ngabludag teu beda ti sora gelap. Jegang 2 badan ngejengkang melayang katukang. Nyai Wulung jeung si Konceleng padating jarengkang katukang balukar tina eta bantrokan. Dina kaayaan badan ngejengkang katukang, si Konceleng masih kene bisa ngajuralitkeun awakna sababaraha jumpalik. Anu saterusna dampal syukuran napak kana tengah. Curali sagedang. Si Konceleng napak kana tanu. Sedangkan Nyai Garniti kaayaanna memang luar biasa. Nu pangheulana antel kana taneuh teh sirahna anu saterusna awakna muih teu beda ti panggal. Geus kitu ngajuralit anu saterusna pancuh dina tangtunganna dina kaayaan langsung saya gadiri. Geus kiu jualit sagedang so. Nyai Garniti seuri bari terus nyarita deui ka si Konceleng. Hayo urang teruskeun deui Konceleng. Ningali Nyai Garniti maju deui narajang. Si Konceleng ngagunakeun deui ilmu pamungkasna nyata Pancabraja Tunggaling Alam anu kadua kalina pikeun ngabereskeun lumangsungna eta tarung. Si Konceleng pancuh nangtung ajeg tanpa pasangan. 2 leungeun disidakapkeun luhureun dadana. Sapasang panon dipereumkeun. 3 urang jirim Nyai Garniti harita maju narajang meh bareng. Si Konceleng ngabentakeun panonna harita tembong 3 urang jirim Nyai Garniti anu maju narajang teh. Kabehanana bisa labas panarajangna, bisa tembus karena kekuatan anu teu katingali anu mager tangtungan si Konceleng. Sadar karena eta kayaan, sapasang leungeun si Konceleng disurungkeun ka hareup dina geter kekuatan ilmu puncakna. Bantrok jeung kekuatan panarajang 3 urang jirim Nyai Garniti. Balukar kajadianana memang hebat. Harita kadenge sora bantrokan 2 kekuatan sanajang sapasang leungeun acan patarema juga tadi. Juger! Duas! Jegang! Kalayang! Ngan oro kaya anu ngajengkang teh ngan 2 urang jirim Nyai Garniti. Antukna teu bisa ditawar deui ku si Konceleng. Dina kaayaan keur kitu kudu ngabedung panarajang Nyai Garniti anu tinggal saurang deui teh. Semau 2 kilek pos. Wukiuk semau juet 2 tos. Jegang. 2 badan ting jarengkang ngalayang ka tukang.
Si konseleng masih kena bisa ngacumpalikeun awakna sababaraha kali. Waktu dampal syukuran napak kana taneuh terus dadalik gegan ka tukang. Adu saterusna ngudubruk deku lantaran dua sukuna leuleus teu bisa dipake nangtung. Sedengkeun Nyai Garniti ngacuralitkeun awakna sababaraha kali anu saterusna pancuh nangtung teu sakara-kara. Si konseleng ngarasakeun panonna buburicakan teu puguh ditinggalian. Getih seger ngalei tina juru bibirna. Napasna mulai berat sabab dadana beunang ku panerajang lawan. Awakna mimiti doyong ka hareup. Gancang dua leungeunna dipake nahan kana taneuh sangkan ulah rubuh. Eta kaayaan anakeun si konseleng nyandang tatu di jero anu berat jeung beakeun tanaga. Si konseleng ngarahuh dina jero hatena harapan pikeun mampu ngabebaskeun Wisrawa jeung Hambali teh sirna ayeuna mah. Nyai Garniti datang nyampeurkeun anu saterusna nyarita ditujukeun ka si konseleng. Kumaha konseleng? Nah, cukup nepikeun ka dieu wae ieu ijan nyajaten wawaset teh. Tah, ngeunaan kuring apal ka Andika jeung anu jadi guru. Sabab dina hiji peuting dina impian kuring panggih jeung aki-aki anu make baju sing sarwa bodas. Buk oge halis jeung janggotna anu semet dada sarta kumisna oge kabehanana geus barodas. Dina eta impian teh lamun kuring hayang nyaho nepikeun ka mana kamampuhan diri. Kuring kudu tarung ijen wawasen jeung si konseleng pawaris tunggalna ilmu eyang bongkok nyata ilmu pancabraja. Mangata ku kuring kekeh hayang tarung jeung Andika konseleng. Tah kitu maksud tujuan anu sabenerna mah konseleng. Tapi terus terang kuring rada kuciwa karena kamampuhan Andika ayeuna konseleng antaran geuningan beda jauh jeung anu dicaritakeun ku jalma loba. Lamun di saumpamakeun mah kaayaan Andika liri barat pakarang seukeut anu geus mimiti mintu konseleng. Ayeuna Andika kudu narima kana katangtuan anu lumaku teh. Coba kumaha sikep Andika ayeuna konseleng? Sanajan karasa berat pikeun cumarita tapi si konseleng sadar karena kenyataan anu keur disinggaharepan ku diri. Nah, si konseleng nyobaan nangtung lalaunan nyusut getih tina sela-sela juru bibirna netep ka Nyai Garniti. Saterusna si konseleng ngomong lalaunan. Aduh, anjeun memang pun juga ilmu Nyai Garniti. Kuring kudu ngaku secara jujur ya rumah sangka titip pangarti eleh jajaten. Ruyu jeung kanyataan anu karandapan kuring salaku jago sajati tangtu narima katangtuan anu lumaku jeung kuring oge si jangan nuhunkeun kana panggringan jeung Nyai Garniti. Andika memang lalaki sapati konseleng daek narima kanyataan jeung narima kana kakurangan diri. Memang kitu sakuduna jadi jago anu sajati mah konseleng. Ayeuna kudu kuring bakal digeroan Wisrawa jeung Hambali tumali jeung sikep Andika anu geus narima kana katangtuan anu lumaku. Saterusna harita Nyai Garniti ngageruan ka Wisrawa jeung Hambali anu harita katingali keur ngajanteng nangtung bari hate anu hanjelu. Kenyataan anu lumangsung bener-bener di luar dugaan. Si konseleng anu diharapkeun mampu ngungkulan anu jadi lawan tetela kalahkeun kasoran. Dina lengkah suku anu lungse harita Wisrawa jeung Hambali barjeng dikawal ku tilu urang murid Nyai Garniti datang nyampeurkeun. Nyai Garniti ngabagikeun paneuteub ka Wisrawa jeung Hambali teu lila terus nyarita. Kanyataan anu lumaku geus kabandungan ku Andika duaan. Si konseleng geus narima kana katangtuan ti diri kuring. Coba ayeuna jelaskeun ku Andika konseleng. Jelaskeun ka ieu Kang Wisrawa jeung Nyi Hambali. Ruyu jeung pangakuan diri Andika anu rumasa geus eleh jajaten ku diri kuring. Si konseleng ngabagikeun paneteupna ka Wisrawa jeung Hambali bari terus nyarita bari sumengir nahan ka nyeri. Jang Wisrawa oge jang Hambali. Kuring geus upaya sakuat tenaga
Tapi ya kuring teu bisa ngabebaskeun Jang Wisrawa oge ambai. Akhirnya dosa kumaha aturan nu lumaku anu boga hak pikenang tukeun nasib Jang Wisrawa katut hambali taya deui wajib Garniti. Kampura Jang Wisrawa oge hambali kuring teu bisa ngabebaskeun anjeun duaan. Lu Nyai Garniti kuring nitip anu jadi dulurnya. Aduh. Ngadenge si konceleng nyarita siga kitu Wisrawa jeung hambali saukur bisa unggeuh sabab geus rek dikumahakeun deui kanyataan memang geus kitu jadina. Kepaksa Wisrawa jeung hambali daek teu daek suka teu suka kudu narima kana kanyataan anu lumaku. Nyai Garniti neuteup antep ka si konceleng bari terus carita deui. Tenang konceleng, karo Wisrawa jeung hambali ayeuna tanggung jawab kuring. Jadi konceleng tong mang salempang ya janji ti si Nyai Garniti. Andika duaan ayeuna geura goneng terus anterkeun si konceleng ka lawang abus ka babakan Balapati. Dua murid Nyai Garniti gancang harita ngalaksanakeun parentah Nyai Garniti. Duanana ngagoneng si konceleng dikeun dianter ka lawang abus babakan Balapati. Si konceleng indit ninggalkeun babakan Balapati bari digoneng ku dua urang murid Nyai Garniti bari dijajabkeun ku paneuteuk Wisrawa jeung hambali. Sanggeus jirim si konceleng geus teu katingali deui. Nyai Garniti ngareret ngabagikeun paneteupna ka Wisrawa katut hambali. Teu lila terus nyarita deui. Kang Wisrawa, ieu kanyataan wayahna kudu ditarima. Kuring geus mere kasempetan kasih konceleng. Tapi lantaran kuring anu leuwih punjul elmuna kapaksa Kang Wisrawa jeung hambali kudu tetep dibabakan Balapati. Wisrawa neuteuk seukeut ka Nyai Garniti bari terus nyarita. Nyai Garniti katang tuan anu lumaku memang anjeun anu nangtukeun anak. Tapi geus kudu nama Nyai Garniti aya pamikiran anu sajiana. Yen anu ngaranna kasuka jeung kacinta teu bisa diwujudkeun ku cara anu saperti kitu. Jadi sakudu nama anjeun sadar kaayaan hate jeung perasaan mah teu bisa dipaksa. Kuring sapamadegan jeung Kang Wisrawa ieu. Sakuduna Nyai Garniti ulah maksakeun karep jeung kahayang lamun memang jinisna teu suka ka diri anjeun. Lamun keukeuh maksakeun kahayang yang anu harti anjeun teu ngajenan ka sasama hirup. Kitu tah Nyai Garniti. Tetela sikep jeung caritaan Wisrawa kitu deui hambali. Jadi wani ka Nyai Garniti. Duanana akhirna memang barontak. Teu bisa narima kana kanyataan anu lumaku dina waktu harita. Ningali sikap jeung caritaan ti Wisrawa jeung hambali anu saperti kitu, Nyai Garniti sikepna tetep tenang, malah seuri bari terus nyarita. Kang Wisrawa, oge Andika ieu hambali. Rek nyarita naon bae Andika duaan PT teuing. Anu penting kanyataan anu lumaku dia patempatan geus jadi katang tuan anu kudu ditarimakeun ku diri anjeun duaan. Jadi geus teu kudu make jeung barontak sagala rupa sabab eueuh harti. Wisrawa neuteuk seukeut ka Nyai Garniti terus nyarita deui. Tapi tetep kuring teu bisa narima kana katang tuan ti diri anjeun. Sabab kasuka jeung kacinta kitu deui pangabetah. Teu bisa dijieun kaulinan saperti kieu. Keur diri kuring leuwih hade ngadu jiwa. Bener Nyai Garniti.
Rek dalih naon bae diri anjeun tetep salah. Kangaranan maksakeun kahayang kanu teu suka. Kuring oge teu bisa narima kana teka tangtuan ti diri anjeun. Jadi ayeuna mah tinggal urusan orang tiluan anu can beres teh ieu mah. Keur si Konceleng mah geus teu boga urusan jeung urang. Jadi Kang Wisrawa oge ye hambali leuwih hade ayeuna mah tarimakeun kanyataan anu lumangsung dina waktu ayeuna jeung tibatan ngalakukeun tindakan ngaparontak. Wisrawa ngareret ka hambali telira terus nyarita. Iya Hambali, iya jalma teu bisa diantepkeun. Satadina urang ngajenan teh lantaran awewe. Tapi ningali kieu mah aya deui pilihan keur diri urang kajabati kudu ngadu jiwa. Kayeuna mah. Kitu. Ieu. Bener Kang. Leuwih hade tutumpuran dina waktu ayeuna ieu. Tadah ieu Nyai Garniti. Wisrawa jeung Hambali geus teu bisa nahan deui diri. Duanana bedah amarahna. Tina waktu anu bareng harita maju narajang ka Nyai Garniti. Soelan, silang. Saturkeun si Konceleng anu lempang bari digondeng kedua muridna Nyai Garniti anu nuju ka lawang asup babakan balapati. Katena si Konceleng ngabenerkeun omongan Nyai Garniti yang dirina lir pakarang seukeut anu geus mimiti mintu sabab si Konceleng oge sadar yen salila dirina undur diri ti dunya kajawaraan salila eta oge si Konceleng ngajalankeun kahirupan sapopoe jadi jalma biasa geus arang langka katingali latihan numpi diri. Tarung harita katingali Wisrawa jeung Hambali pada nakar tanaga jeung pangarpina karepna taya deui kajabati hayang ngadu jiwa jeung Nyai Garniti. Kan orokaya satiap panarajangna bisa dibendung ku Nyai Garniti anu antukna Wisrawa jeung Hambali mindeng malunur ka tukang ngadalik deuk kadorong ku kakuatan tenaga lapisan lawan anu leuwih kuat. Keus dayeuh Wisrawa jeung Hambali teh harenggak atur napasna bari mansukeun deui tangtunganan. Nyai Garniti seuri bari terus nyarita. Alika duaan ke embung narima kana kanyataan anu lumaku ieu teh. Tetela Andika duaan bener-bener lancelinci teu bisa diceklan omonganana geuningan. Wisrawa neuteub seukeut ka Nyai Garniti bari terus nyarita deui. Kuring teu rumasa merejang jinaon-naon ka anjeun Nyai Garniti. Ulah waka boga anggapan kuring duaan bakal nyerah kana kaayaan. Sabab kuring duaan can rumasa eleh jajaten ku anjeun. Soelan, silang. Meh dina waktu anu bareng harita Wisrawa jeung Hambali ngarangseg deui ku panarajangna geusan mampu ngarubuhkeun anu jadi lawan.
ge Dahlia karep kahayang Wisrawa jeung Hambali najan bari nguras tanaga jeung pangartina tetep teu bisa bukti. Malah kejadian saterusna Nyai Garniti anu geus bea kasabarana dina kacepetan anu teu bisa dituturkeun ku lawan. Hari tangan sakilat Wisrawa jeung Hambali dilumpuhkeun ku Nyai Garniti. Sebuku kiu gila tos siu kiu tak lumpur. Meh dina waktu anu bareng harita Hambali jeung Wisrawa tingku dupruk kalumpruk leuleus taya tanaga. Nyai Garniti ngabagikeun paneuteup ka Wisrawa jeung Hambali telila terus nyarita. Teu kudu make jeung barontak sagala rupa Andika duaan. Kanyataan anu lumaku dina waktu ayeuna kudu bisa ditarimakeun ku Andika duaan. Jadi eueuh harti keur diri Andika duaan najan barontak hayang ngalepaskeun diri. Payahna ceuk kuring oge ieu kanyataan kudu ditarimakeun ku anjeun duaan. Wisrawa jadi ngarahu jeung hatena. Kahayaan anu lumaku dina waktu harita memang geus teu bisa ditawar deui. Kitu oge Hambali hatena hanjelu lain di kieu nah sabab teu bisa ngaloloskeun diri tina cangkreman Nyai Garniti. Wisrawa neuteup ka Nyai Garniti molebat hiji pamikiran anu harita dicaritakeun ka Nyai Garniti dina sikep anu daria. Nyai Garniti, kaayaan anu lumaku dina waktu ayeuna memang teu bisa disingkahan ku diri akang. Ngan pikeun ngabuktikeun kasatiaan serta rasa cinta salira Nyai Garniti ka diri akang. Kumaha upama akang ayeuna aya panada ka salira. Anu sasatna akang teh baris jadi salaki Nyai. Sanajan dibalik nya da biasa nama awewe atau nu menta tanjakan teh. Tapi ayeuna lalaki geuningan anu menta tanyakan teh tapi teu naon-naon akang. Kangaranan lalaki anu dipikasukan minta tanyakan mah geus tangtu diturut sabab geus ilaharna kitu. Syukur lamun ayeuna Kang Wisrawa geus sadar narima kana kanyataan anu lumaku. Tah ayeuna mah coba sebutkeun naon anu jadi pamenta akang teh. Cik coba jelaskeun ka diri kuring. Jadi kieu Nyai, kangaranan kajahatan si garang-larang teu bisa diantepkeun. Pikeun bukti cinta kasatian Nyai anu baris mihukum diri akang etang-etang kanya hati Nyai. Akang nyuhunkeun sirah si garang-larang buktikeun sarta dicandak ka babakan balapati. Upami salira tiasa ngabuktikeun ieu pamenta akang mangka salira Nyai Garniti leres nyaah ka diri akang. Kalayan akang oge sejami ka nyaah ka Nyai. Kitu ta pamenta akang mah. Kuring apaanan kungsi nyarita yang dimana orang ngesirup ngahiji mangka diri kuring bakal ulan datang ke alas waringin pikeun ngabinasakeun si garang-larang. Ngana ayeuna mah jadi beda nate. Kang Wisrawa bisa hirup ngahiji jeung kuring lamun kuring bisa mawa sirahna si garang-larang ka dieu. Kitu meureunannya pamenta Kang Wisrawa teh. Leres kitu Nyai. Janten akang ayeuna nyuhunkeun kategesan Nyai. Nah sanggup atawa henteu nyumponan kana kahayang akang. Bandungan sarta saksian ku Andika Hambali. Kuring langsung nyanggupan kana pamintana Kang Wisrawa. Malah geus moal dililakeun deui. Dina poe isukan kuring bakal langsung init ka alas waringin merenan si garang-larang.
anu garang sarta sirahna bakal dibawa ka dia ku diri kuring. Saksian ku Andika Hambali. Nyaksani Nyai Garniti memang salahku saja jago sajati kudu tigin kanu janji ulah arek lancalin ciluncat ulang udar tina ketaligada sabab Kang Wisrawa oge geus ngorbankeun perasaanana ieu teh kanggo Nyai. Jadi wajar upama Kang Wisrawa aya pamenta anu saperti kitu. Wisrawa netep antep ka Nyai Garniti bari terus nyarita deui. Anu saterusna aya nama bebaskeun Akang sareng Nyai Hambali tidak pangaruh panglumpuhan. Bet piraku Akang jeung Nyai Hambali diantepkeun di dalila sigaki. Bet jadi teu parugu ngobrol ka oge. Diri kuring ayeuna baris kabebaskeun Kang Wisrawa jeung Nyai Hambali. Tapi omah ulah kali-kali deui ngalakukeun tindakan seperti anu tadi. Sabab moal aya hartina keur Kang Wisrawa jeung Nyai Hambali. Ayeuna mah mending keneh urang mulang sabab kuring kudu tatan-tatan kesan init poe isukan ka alas waringin. Kitu tah. Geus kitu mah harita Wisrawa jeung Hambali dibebaskeun tina panglumpuhanana. Wisrawa jeung Hambali pada pulih deui kaayaanana. Saterusna mah Nyai Garniti ngajakan Indit ninggalkeun eta patempatan. Nyai Garniti ngabagikeun paneuteup ka Wisrawa jeung Hambali bari terus carita. Hayu, urang mulang ayeuna mah teu kudu lila-lila aya di dieu. Nya ayo mangga nya. Nanging poma ye ulah hilap. Sate acan salira Nyai tiasa ngabuktikeun parada Akang. Mangka urang teu acan resmi ngalaki rabi. Nyai Garniti jadi ulah aya pamikiran ngaganggu ka diri Akang. Aneh Kang Wisrawa aya lalaki anu mung diganggu ku istri. Tapi teu naon Kang. Jadi Kang Wisrawa teu kudu salempang ku masalah eta. Sabab kuring lain awewe atuh. Ceungna oge lamun kuring geus sakali nyarita beureum pantrang make robah jadi koneng. Anu mata geus teu kudu loba carita ayeuna. Mending keneh urang mulang. Geus kitu mah harita Nyai Garniti jeung Wisrawa katut Hambali arindit ninggalkeun eta patempatan. Wargi Dahlia sadaya nageningan waktos parantos teu nyekapan dewae kedah diecakeun dewae serial si konsleng dinten ieu. Insyaallah anjing urang lajengkeun deui urang keur ieu deui kumaha nasib Wisrawa sareng Hambali anu teu tiasa ditulungan ku si konsleng geuningan nya. Anu aya di babakan Balapati. Insyaallah orang hanca sakedik-sakedik anjing. Atuh sim kuring dinten dia amit munur amit mungkur ka sadayana atur nuhun tina sadaya perhatosanana hapunten tina sana budaya kakirangan sareng kelepatan. Wilujeng kantun ka sadayana permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia prung go goyang. Wargi Dahlia cag heula urang ecakeun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si konceleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.